Oke guys, karena mancingnya malam, umpannya di Bagang itu masih malam ya, jadi saya nyari kumang guys di daerah pesisiran pulau ya, yang ada di ujung kulon. Nah, ini dia guys kumangnya guys, kita abusin sini. Nah, ini siapa tahu aja guys ya, namanya juga kita ikhtiar mancing. Karena kumang ini baik untuk pertumbuhan ikan guys, sehingga mudah-mudahan banyak yang sutrek guys ya kumang ya. Cing mang kami di depan mang jam 3 ngesolat asar bae meureun jam baraha. Ngesolat asar bae jam 5 mah atuh ngeuseup na teu seubeuh amat sorena. Eta jeung tutup ieu yo menang manggih. Hah? Teu nyaho madu meureun eta bungkusna mah. Atuh moal di dahar. Ento umang ieu mah. Tutupna jeung wadah. Saparekan umang heula urang. Ari lal nu kumaha lal? Ieu yo. Ya. Lain eta. Mana lal? Coba. Ini apa guys? Oh, kumang guys. Kumang. Berdua aja guys kita mancing. Kita ngesolat asar bea urang ka ditu karak. Saena bae urang. Atuh iya ya, jeung keur video kami. Ini melojor guys umangnya. Tuh. Bentuknya ini hidung ya. Tuh. Itu gosong-gosong guys, kalau ini lagi pasang ini lauk. Iya ada tas guys. Sepertinya ini karwun yang tertinggal di laut ujung kulon guys. Betul amat. Umang umpan mang cicing kami ngesepan yo. Kalau malam guys umpannya nanti minta ke Bagang guys. Nah ini juga umang tuh, tunjukkan kumang cek dina dora temanya itu di kanan. Wow guys, mantap guys, beneran di pulau ini. Ini belel. Wow, gede amat ini mah guys.